bakal ngagolontorkeun barokah kahirupan kita kurang sadayana naon dongkak hiji sholatul jamaah. Tepuk kanul bagi molar pagawean panas dengan musnuk aya di tukang nusuk di dia kayak wae dan nusuk makan syukuri sok heran kaget tukang nusuk memenuhi lokasian pohon segala rupa caca aya hujan aya angin sholat tenis darah niat tauzubillah amin dipenda duit ku pamajikan aja guys berapa budak Allah keur meuli upana ayam meuli sagala pindang nandok asina krotona boga mata cek budak na aing mah dibari bakso goreng kumpul kagenting jadi lauk sagala kata upan aya. Ibu bapak hadirin sadayana, keberkahan yang kedua nitip ulah sampai kurang kada masalah sareng saha Bu jami toha. Lamun aya jalma bermasalah jami toha sakali najan pangkatna profesor najan gelarna doktor S1, S2, S3, S5, S5 sakono terido indung bapak mertuana neraka Pak. Dan sebab Rasulullah sudah menjelaskan apa akan selasa yang namanya ibu bapak itu ada tiga tadi disebutkan adalah indung bapak urang mengandung bapak mengayaga mengalahi kedua sadayana. Yang kedua orang tua kita itu adalah ibu bapak mertua. Maka siapapun ketika bermasalah dengan ibu bapak mertuanya gelarnya apapun yakin bakal diangkat barokahna ku Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Di mana cirina anu teu barokah? Harta banda dibere jabatan luhur. Ya, dunia uyuh laya di mana-mana bro di juru-juru di patok malaya di tengah ilang di jabrik di pipir di jabrok di dalam berbagai di paranje lebak di kebal lebak di lebak di tengah lebak loba harta bandana giliran boga anak dewasa setik budakna leunah tu narkoba nauzubillah min. Giliran boga anak aduh kabina-bina teu daek usaha-usaha tadi antara ciri barokahna diangkat hebat teman indung bapana lain indung bapana hebat ketika eta jalma jadi ustad, jadi ajudan, jadi kiai, jadi pejabat, jadi bupati, jadi anggota dewan justru hebat ke indung bapana lu kudu jadi pertaruhan ketika dia berhasil kumaha turunanana tah ieu makana mudah-mudahan ibu bapak sadayana murang kali kurang mah barokah bulan Rajab ieu sing dijadikeun ku Allah murang kali anu soleh sinareun solehah amin ya Allah ya Rabbal barudak karaos di sadayana karaos di madrasah ibu leres cung anu murang kalina angkat ka pasantren cung anu murang kalina angkat di pasantren ge aya 1 2 3 4 5 ieu jalmi saking seueurna etanganna luar biasa jumlahna tenda pinuh tapi masih ada hitungan jari ibu bapak anu masantrenkeun murang kalina naon sababna hari ini pergeseran nilai di akhir zaman ibu bapak orang tua lebih percaya ke sekolah formal daripada budak dititah datang ke guru ngaji angkat ke pesantren sabab sieun pesantren teu kudu jaminan masa depanna punten wakil presiden santri kiai di mana gara-gara pesantren seueur menteri nu jadi di mana seueur alumni pesantren justru menjadi jenderal panglima besar Jenderal Sudirman pun beliau itu seorang ustad, seorang guru ngaji, guru madrasah model kurang kieu santri di pesantren Pangaran di Ponorogo santri di pesantren Imam Pondok santri di pesantren seueur pejabat di urang seueur dan di mana alumni pesantren tapi ternyata punten urang lebih percaya kene nyakolakeun ketimbang pesantren nuhun anu kusing kuring dititikeun ge ayeuna ibu sangkan barudak urang manfaat maslahat dunia akhirat ya urang kali teh hiji masantren wajib sakola kudu sakali deui masantren wajib sakola kudu masantren kudu sakola wajib dan sababna budak disakolahkeun ngarah sirahna pinuh kepengetahuan jadi jalma nu ngasuai alam dunia sukses dunia sukses usahana karena ilmu dunia melalui sekolah bisa diterima dan dimanfaatkan budak di pesantren kan nah
Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka prinsipnya budak pesantren wajib sekolah. Sekali ini pesantren sekolah. Sok ibu kurang kali sekolah. Ibu rela tuh budak kuliah tapi kita coplok kang kalung berbiayana. Ibu rela tuh kuliah sekolah tapi kita coplok gelang sampai ngajual galangan sawah sampai budak jadi anggota TNI, jadi anggota Polri. Ayah begitu ayah. Ratusan juta ditebak ayah. Padahal mah anu seueur jasa teh sakuliling urang teh lain sasa justru Gus Ustad guru ngaji. Punten. Lamun urang gaduh urang kali mantu hamil hajat 4 bulan dipenta doana syukuran nu diteang saha pasti Pak Ustad guru syukuran hajat beteng deui nu hamil teh 7 bulan nu diteang saha Ustad guru kemudian budak teh lahir marhabaan begitu marhabaan nu diteang saha Ustad guru ngaji begitu budak teh sakola dipenta doana Pak Ustad urang kali kepada sekolah nyuhun doana Ustad guru ngaji nu dipenta doana tapi kan kata mas kuliah Pak Ustad urang kali anu teh heula disepitan ayeuna teh kuliah teh geus beres disuhunkeun doana syukuran beres sakola geus jadi sarjana saha Ustad guru tapi kan karek rumah tangga Pak Ustad penangkeun budak yang menang jodohna kaditu ka urang mana ka urang dawa merta di dieu hayang sasarenan panganterkeun nu diteang saha Ustad guru tapi kan ka modal eta budak taklilan sanu diteang guru ngaji tapi ketika bageuna ibu osok aya nu rela coplok komorna mere rezeki ka guru ngaji. Bu, lamun musim panen urang ieu sok mere beas tara kajengan. Osok tara. Rugi temen tempat beas di Karawang kajengan buat kita bagian beas. Ari kamu serga ajengan ya Allah, Ustaz meuli TV ngadon curiga kok ngumpulkeun duit SPP barudak eta timina anyar. Nauzubillah min dzalik. Eta Ustaz ganti motor wah cigan bawa ya duit naon eta curiga wae. Dipenta iuran impak keur di madrasah urang ngan 10.000 kasa karampokan jajan bakso mah unggal poe jeung teh botolna apa teh asa karampokan bari tampok teh jadi hitungan betul garwe urang teh maot Bu budak teh aya nu jadi TNI aya nu jadi Polri ke jaga di astana ye di kuburan hei nu dilakoan daek dikirim pistol kuburan daek kirim pistol moal daek namun ditungguan pasti ditungguan teh doa timurang kali anu soleh diajar ngadoa tisaha timapun Polri di guru ngaji tapi kunaon seueur ka Ustaz ulah merhatikan punten Pak Ustaz rek bela musim kuring urang ieu nang sababna sim kuring ieu ceramah nyarios dipayeuneun urang kali supaya ngartos supaya ngerti dipayeuneun ibu ramana agar memperhatikan fasilitas madrasah pembangunan pesantren di Sajabina anu tujuanna kangge kamaslahatan urang sadayana kangge urang kali urang supaya janten urang kali anu soleh sinten soleha insyaallah. Yang ketiga yang menjadi sebab datangnya keberkahan setelah sholatul jamaah, sholat berjamaah, kemudian tadi birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapak. Siapa orang tua yang ketiga? Pertama tadi indung bapak urang mengandung mengalahirkan, kedua indung bapak mertua anu nikahkeun urang. Yang ketiga yang dikatakan orang tua adalah mereka para kiai, para ajengan, para ulama yang bisa menghantarkan akal dan pikiran kita, bahkan hati kita semakin dekat kepada Allah, bahkan sampai usul kepada Allah. Mereka pun adalah guru-guru kita, itu sama dengan orang tua kita, derajatnya tidak beda dengan ibu bapak yang melahirkan kita. Jadi para alim, para ulama, para kiai, para ajengan anu ngabimbing urang ibu anu sampai urang teh wawuh ka Allah tamat ka Kanjeng Rasulullah sampai cinta karena syariat agama gara-gara naon? Gara-gara piwurutna para ulama. Mereka semua pun itu adalah sama orang tua kita. Mata lamun aya jalma bermasalah jeung guruna, santri bermasalah jeung kiaina, yakin bakal diangkat barokahna Gusti
Allah. Maka mudah-mudahan urang mah ulah sampai aya budak anu bermasalah jeung guru-guruna. Akhir zaman Pak aya teh guru di penjara gara-gara siswana aya. Punten singkuring moal nyebutkeun lemburna kode etik jurnalistik aya kajadian nyata tahun kamari gara-gara kepala sekolah madrasah sanawiyah Pak Ustaz Pajengan nah ibaratkeun eta urang kali hese diatur hese dipagahan mulai berjamaah zuhur mulai mangkat jumatan si eta mah teu beurang diatur akibat ku jengkelnya karunya eta budak sangkan jadi jalan anu istiqomah ibadah khususna salat Jumat ditepikeun ka dicepret ku kepala sekolah teh kak debu pimpinan teh lain ngewa lain geuleuh nya karunya kumaha balukarna indung bapana datang eta kepala sekolah dipolisikeun dilaporkeun di BAP Kapolsek sampai diklaim kepala sekolah gara-gara ngadidik budak sangkan istiqomah salat Jumat. Nauzubillah min akhir zaman. Tah kira-kira murid anu model gitu barokah moal. Lamun murid disedrep ke zaman ayeuna mah masyaallah. Simpuring ibu kalaman model ibu sakola ngaji di baledog kapur, di baledog kupang hapus anu tina kayu, dicepret ku penggaris ku jidar. Apakah indung bapak urang ngambek ka guru? Henteu. Lamun bebeja ditambahan ku bapak urang siapna pemanduan ulah kana nurut ka guru. Manehna dijiwir ditambahan ku indung kana nurut ka ibu guru. Mata ditambahan budak ayeuna diluluan ku kolotna datang induna datang bapana belum lama belum sebulan yang lalu viral kejadian di seberang sana pemerintah mata di Lampungnya ayah kepala sekolah sekaligus pimpinan pesantren di demo ku wali siswa di demo ku wali santri sampai betul-betul dieksekusi. Nauzubillah min dzalik. Yakin mau bisa barokah ngaran santri ngaran siswa di mana indung bapak lagi geus memperlakukan tidak sopan terhadap guru-guruna komode ka para alim para ulama. Nauzubillah min nukatilu naon yang akan mendatangkan keberkahan setelah kita sholat berjamaah kemudian berbuat baik kepada ibu bapak. Yang ketiga adalah kasratud doa wa aksar doa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa yang paling banyak dibaca oleh baginda Nabi Imam Bukhari Muslim dalam sahih yang menjelaskan doanya adalah doa yang biasa kita sebut doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Simkuring menelaah doa ibu bapak saudara lebih daripada 15 tafsir menjelaskan kedahsyatan doa sapu jagat. Kenapa Rasulullah sering membacanya? Bahkan di sana dijelaskan salah sama ba'dal maktubah. Rasulullah membacanya sampai 3 kali setelah selesai sholat fardu. Naon doana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanatan wa qina adzab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sasaran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Yang ketiga adalah kasratul doa. Lamun ibu bapak hayang gaduh urang kali barokah, rumah tangga barokah, usaha dagang barokah, padamelan anu barokah, kedah seueurkeun ngadoa. Ternyata doa yang paling banyak dibaca oleh baginda Nabi, bahkan ini sudah sangat populer dicontohkan oleh para kiai, para alim, para ulama.
doa sabu jagat yang alana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ba'da salat membacanya sampai 3 kali, Ibu. Nah gini kajian mah yang ada sok sabaran di hadapanmu tesawios dan kurang minimal ketika pribadi silakan amalkan dan dawakan. Pak Ustaz namun dimiringkan tesawios sae sebelum sunat, sebelum pulang, sebelum tidur Ibu tengah doa terus. Mangga Ibu osok kada ati penting osok. Osok nyaring di penting osok. Naon? Kacai naon? Oh. Ari geus ngompol tuluy naon? Sare deui dicarana heula Ibu geus ngompol. Moana geus ngompol apa sare amit-amit. Dan sare di tempat saya dia jaman geus ngompol di cara. Ame di carana naon heula ngisang. Monya kudu di carana, urang mungkin kana risang mun barang sih. Alhamdulillah min dzalik. Seueur jalma berkenara kate gara-gara teu ngisang. Bapak-bapak di perjalanan kebetulan hati bukakeun patok nyihan ban mobil. Eta teh loba kana dieu teh. Lalu saya nu kitu aya. Aya bapak-bapak nu ngalaman kitu aya. Eta teh teu jiga justru seueur jalma di ahli. Nah jadi ahli neraka diazab di alam kuburna gara-gara ngisang nalora bahkan teu daya ngisang. Omong ibu mah udah sampai ke ngisang bangga. Jadi ibu-ibu mah ngisang aja kudu dusun dan tempatna. Ari bapak-bapak bari asal dicekel wes lanang malah ayeuna ngisang aya cai di saku batu tetepkeun di kali guruna aya tuluy batu beres. Ari ibu-ibu kumahakeun coba. Nah balik ibu-ibu ke sekolah beranda di lebah kiki dan untuk rajis di udah kadis bisa lagi tapi mau berapa di hari kadis namanya beda malah apa saya ibu dan cara pengalaman cara apalian ya bulan hirup di dia kayak oke bakal balik menurunkan yang ahli iya ya sarana hari itu ngabelaan lian ngaji oke itu kan menurunkan lian sok ngaranake ngaji Pak ari ngaji teh dina kata sanga jeung siji bahasa Jawa ngate sanga hartina salapan jite siji hiji mencek diurakan. Naon maksudna disebut ngaji teh keur menerkeun salian anu salapan anu aya di badan urang teu percanten oh eta aya salapan liang dina badan teh liang panaon 2 liang cepil 2 sareng 2 opat liang pangambung 2 tambah 2 jadi genap liang bahang hiji jadi 7 dihanap depan belakang ayat 2 jumlah total salapan tak ku ngaji teh keur menerkeun liang salapan ngarah bener-bener mengesahkan dat nu maha siji disebut ngaji. Tuh pinternya para ulama-ulama jadi silahkan coba eta teh menang para wali kumaha carana yeuh liang nu salapan teh barokah ngaji teh sing beres gaduh soca kun benceng paningalina moal ditinggalikeun eta socak anu lain hakna dimaboga panon pake ngintip budak santri tanu tuliseun baralintin kira tukang ngintip ajeuna tah ieu mah geus usum ngintip rek teu usum kumaha bener teu usum ayeuna mah intip beneran geus aya di leungeun masing-masing betul yang namanya HP Android segala macam gambar bisa mudah diakses tapi ketika video porno aya geus teu usum ngintip teh da ieu mah geus eueuh pilih intip bener kayak geus aya di leungeun urang. Oh, ade, neng tulis nu barokah HP, dan ngumpulkeun update status hantenan HP teh sok manfaatkeun. Ieu mah boga HP Android botana kebetulan loba, datang rajaban ka Masjid Jami, apal tadi oke aya nulis update status di Facebook rajaban dulu Isra Miraj bareng ke hiji tetep bae saya di Facebook. Dudu foto cekrek. Aya update status di WhatsApp, hadir di acara pengurusan rajaban. Update status ai nama ajengan seueur jamaah uploading kiai teh minta doa pak kiai foto cepres barang ini mah nama uploading kiai teh minta doa minta dipoto baheula mah da zaman urang sararatu ibunya uploading kiai teh pak kiai patingan nuhunkeun doana kami abdi pribadi sareng anak ayeuna angkat kitu lulu mata nyampur kendaraan mun selfie lah pakai selfie terus akhir zaman kali leutik oh itu tetap pakai gitu ante ibu Maji Salim kalau barang terok mari ibu Maji Salim mah foto heula rek pangkat ka
mungkin kabeh kita malaikat bingung akhirnya ketemu secara terus sorangan. Gusti aya nu kitu aya. Masuk ibu-ibu ayeuna ke aya nu ngoprek HP. Aya kata kitu. Geus SMS nya ayo WhatsApp chattingan naon sabarna urang mah teu bisa leungit, teu bisa lepas tina HP. Punten ibu, sering kene Facebookan atau tapi sering kene baca Quran? Sering Facebookan atau tapi sering baca Quran? Sering kene WhatsAppan atau tapi tadarusan? Urang kapan naik tadarusan teh terusung tadarusan? Iraha bulan puasa satu deui. Aya soten naik tadarusan lamun terusungna, terusung tadarusna harore. Aya teh nu bulan puasa kamari tapi kaina teu tamat 1 juz aca. Aya urang mah boro-boro maca Al-Qur'an nu sakitu lobana dina salat we. Maca Qur'an oge urang mah suratna nangan pondok nangan panjang. Babacaan ibu lamun salat nangan pondok nangan panjang. Lamun surat pertama ya dina salat rakaat pertama baca Fatihah baca kuliah, rakaat kedua di sok maca naon? Mulu. Yang ini seragam ke sana ngajarkeun. Pak Ustaz. Rakaat kahiji baca kuliah, rakaat kedua baca naon? Sakitu ge lumayan alhamdulillah. Sanu apal surat anu pendek tidak disababi datangna hidayah amin. Da ulama paling panjang dan dina kuliah teh naon dina pangluhur nate maca naon? As akur baca wal asri. Sok rakaat hiji baca kuliah, rakaat kedua baca kulhu berjamaah jeung incuna diprotes incuna teh abah mah ti baheula baca nata kuliah. Meni bosen, aku dah